Mangsa alam hari teteh beberang manuk-manuk cing kelepar dina tetangkalan. Benomba cing bedele, hayam jago cing kelawung kong korongok. Bere hari tadi jero warung aya anu nuju ngobrol, nyatana Lura Aji sareng Mbah Agna katut anu sanesna. Padumukan kula di Pasir Candana, Abah. Allah. Pamaksudan kula hoyong ngiring au patanapi campur sareng masyarakat. Ya mudah-mudahan we atuh janten seueur banaya. Mbah Agna jing anu sejenna reuwas waktu Raji nyebutkeun Pasir Candana. Pok Mbah Agna. Pasir Candana. Saterang Abah mah eta pasir teh mangrupakeun neuweung si Manggonggong anu seueur sasatuan anu garalak. Sareng seueur jurig jin sareng sajaba-sajabana jang. Leres kitu Abah. Kula tos lami aya di Pasir Candana. Kapungkur mah sareng pun guru. Ayeuna mah sareng pun bojo Abah. Ayeuna oge pun bojo di ditu teh. Duaan sareng pun anak. Mbah Agna bisa ngartieun Lura Aji lain jalma sambarangan. Buktina we cicing di Pasir Candana anu batan sakitu kahenganana. Dina kayaan kitu torojol aya anu asup ka jero warung. Lura Aji haret teh ngareret. Tetel anu asup ke jero warung teh si Ujat si rambut sakti. Lura Aji pernah papanggih waktu ningali atau nyaksian tarung jago di lembur jago. Si Ujat oge hari teteh ngareret. Sanggeus kitu mah diuk dina baku panjang rada jauh jeung Lura Aji mah. Lura Aji diantepkeun we teu kumaha. Si bibi warung harita nyamperkeun ka si Ujat langsung tumanya. Manyen duang sareng naon agan? Sareng pais lauk emas bi. Sambal nawe sing rada seueuran. Mohon, mangga. Si bibi warung langsung nyiapkeun kadaharan pikeun si Ujat. Lura Aji neruskeun deui ngobrolna jeung Mbah Agna katut Mang Wagu. Ngobrol ngaler ngidul sagala dipedar. Sanggeus radila Mbah Agna sareng Mang Wagu amitan bade mulang ka bumina anu teu jauh ti dinya. Yang ayo atuh urang anyang heula ka bumi Abah. Yen urang kukuringan ngaroris ieu lembur jeung Abah. Katut anu sanesna we anu seja maturan. We sadayana ieu janten sabarahaeun ieu. Maila langsung ngitung harga dahareun anu geus didahar ku Mbah Agna katut anu sejenna. Sanggeus dibayar bring we harita teh laleumpang ka bumina Mbah Agna. Sinengkeun si Ujat mah malong we ti jero warung nepi ka ngilesna dina pengkolan. Dina jero hati si Ujat hayang nguci kana elmu silatna Lura Aji. Nu matak daharna harita teh buru-buru sangkan tereh beres. Sanggeus beres dahar cara yang dibayar corelat si Ujat ninggalkeun warung Maila. Satepina Lura Aji ka bebina Mbah Agna, Lura Aji diuk dina kursi ditepas. Mbah Agna harita teh disalin heula ku baju anu bersih lantaran baju anu tadi dipake mah geus kotor. Sanggeus tarap timah beral be Mbah Agna jeung Lura Aji teh miang sejak ngarodis lembur. Ari Mang Wagu ti tata dege tos mengkol ka bebina. Kakara oge leumpang sababaraha lengkah corelat telik si Ujat harita teh pancun nangtung di hareupeun Lura Aji jeung Mbah Agna. Lura Aji teu kaget teu biasa bae. Mbah Agna anu kaget mah. Pok harita teh Lura Aji. Kumaha Kang sehat? Aya pikir saeunaon nepangan kula? Mangga sangamkeun Kang. Nyeren gula Ujat si rambut sakti. Gula ngajan nepungan anjeun. Penasaran aya ngajajal kana ilmu anjeun. Ngaran kula Lura Aji. Punten Kang. Saya nama hayu urang ngaroris lembur. Bisi teh mah aya jalma jahat ka lembur. Kula apa lain akang aya ti golongan bodas. Mun urang tarung bakal ngabutuhkeun waktu jeung bakal nguraskeun tenaga. Lebar waktu jeung tenaga Kang.
Tapi kula tetep hayang izin osen jeung anjeun Raji. Lamun kula anu eleh, maka kula saja ngabikeun diri ka anjeun. Raji silih tetep jeung Bahagna ngarti yen bakal kejadian tarung ngaduawesan Ruda Aji jeung si Ujat si rambut sakti. Sabenerna mah kula teu hayang tarung, tapi teu naon da akang anu ngajak. Hayu urang neangan tempat anu lega, bisi ngabarerang ka pangeusi lembur. Mangkaning imah jeung imah teh padeukeut di dieu mah, bisa aya korban. Bah, di mana ya tempat anu lega bah? Anu cocok pikeun izin osen. Ayo tuturkeun kula ya. Di beladi itu aya tempat anu lega. Ayo tuturkeun. Sanggeus kitu mah Bahagna lempang ti heula dituturkeun ku Raji jeung si Ujat. Telami serog kana kotakan gede, eta kotakan teh apalagi barudak gopekan cieunana mah lantaran ledug. Serog-serog Raji jeung si Ujat harita teh adu hareupan. Dina kayan kitu rob loba jalma anu daratang. Bahagna mere isara sangkan tenang, ulah rame, ulah galecok. Ruda Aji pancu nangtung teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Sok geura seranggang, kula perantu siap. Rakatak si Ujat harita teh ngawatek cirusna dina cirus tangan dewa. Sileung cuelat, si Ujat harita teh manjang. Lengan katuna harita ngablesat kana dada Ruda Aji. Ruda Aji harita teh pancuh. Siap cebet, cengkang. Badan si Ujat harita tengah cengkang kedorong ku kakuatan Ruda Aji. Curale cerik si Ujat harita teh pancu nangtung. Badan Ruda Aji ciga aya anu ngalindungi. Kabuktian si Ujat harita tengah cengkang mundur ka tukang. Ragatak si Ujat ngawatek jurus dewa angin. Si Ujat harita teh ngedorongkeun dua leungeunna ka hareup. Gelabuk aya angin meuni tenggang gelabuk tarik pisan. Sarea anu nyaksian colohok kakar harita ningali kakuatan anu hebat. Ruda Aji harita tetep pancuh dina tangtunganna henteu ngeser saeutik-eutik acaan. Si Ujat ngarasa kaget ilmu Ruda Aji aya dina tataran pinunjul. Ruda Aji harita teh ngeblikeun suku katuna kana taneuh, baluk karena memang hebat. Pros we si Ujat asup kana taneuh. Si Ujat kaceda kagetna. Ilmu anu digunakeun ku Ruda Aji mirip cing ilmuna Murtapati. Badan si Ujat asup kana jero taneuh anu henteu masirahna we ileg-ilegan. Anu nonton makin melohok, ilmu Ruda Aji memang aneh. Si Ujat hayang naik ka luhur kana taneuh teu bisa. Badanna meunikeun ka pageuh dina jero taneuh. Mun Ruda Aji telenges mah teu da kari ngakencet we atawa cina asup we sakabeh badanna tangtu si Ujat teh bakal palastra. Siasat Ruda Aji harita ngalakukeun gerakan dua leungeunna diangkat ka luhur saeutik. Badan si Ujat harita langsung kaluar tina jero taneuh. Kalayang. Badanna harita ngalayang celik dua suku si Ujat teh napak dina lemah. Paraman wajah si Ujat sepa ngarasa sieun misi dipaehan ku Ruda Aji. Badan si Ujat kotor, paraman sepa renghapna kerep. Buru-buru harita teh Ruda Aji ngawatek elmuna dina jurus serong ka angin. Eta angin teh harita teh muter ngudelingan badan si Ujat pikeun ngabersihan sakabeh bajuna anu kana lotor. Dina waktu anu singket, pakaian geus bersih, dua sukuna bersih, jeung bukna oge anu panjang teh geus bersih. Bahagna colohok anu sejen sarua colohok, ilmu Ruda Aji memang luar biasa hebat. Dina alam harita mah cigana mah moal aya anu mapakan. Pok harita si Ujat. Ilmu anjeun hebat Raji. Kula ngarasa geus nangtang tarung anjeun. Tetilah gudangna ilmu teh aya di anjeun. Kula taluk saja tunduk patuh ka anjeun. Tidak naon Kang. Anu atos we jantenkeun pelajaran kangge kapayuna sangkan urang teh tetep rendah hati. Hayu ayeuna mah urang ngarulis di lemburan. Yuk. Ya sanggeus kitu mah Bahagna Ruda Aji jeung si Ujat teh leumpang ngeulingan eta lembur. Anu sejen nyatana pangeusi eta lembur nuturkeun bari jengkan lecok ngomong jeung pada baturna. Sanggeus satengah jam kekulingan tetela eta lamur teh aman teu aya nanaon. Ya kulantaran aman Ruda Aji amitan saja mulang ka pademukanna di Pasir Candana.
Sedangkan si Ujat kudu raja tadi titah sangka nitenan lemur anu sejen. Mun aya jalma jahat buru-buru lapor ka dirina. Raji jeung si Ujat relempang dijajabkeun ku paneuteup napang si lembur cepela. Sanggeus rada anggang masih Ujat amitan ka Raji, nya kitu deui Raji. Duarana ngambah jalan anu beda. Cedeung cedelat, las si Ujat teh diteureui ku rajegna tetangkalan. Raji oge harita ngacerenat sangkan teh tapi ka paremukanana. Kasugri para wargi, kiwari urang kocapkeun Mudrapati. Sabadana tarung jeung Aswina, Mudrapati hulang-hulang lantaran dirina teu mampu ngarubuhkeun Aswina. Hate Mudrapati panas hayang bisa ngelehkeun Aswina. Dina peuting harita oge Mudrapati latihan ilmu silat sorangan, eueuh anu ngaganggu lantaran sieun dipaehan. Adat pasipatan Mudrapati kabehna oge geus apaleun. Jadi diantepkeun be sakahayangna. Unggal poe jeung unggal peuting teh terus latihan. Nya urang kocapkeun geus 6 bulan we Mudrapati teh meuseuh diri di paguroan Pancarongka. Aya perubahan dina tenaga lapis jeung kacepatan gerakanana. Karasana ku Mudrapati mah can cukup pikeun adu hareupan jeung Aswina. Sedengkeun 8 murid Mudrapati sarua latihan jurus-jurusna. Teu aneh ilmu kanuraganana ningkat. Ilmu kecepatanana ningkat jeung sagala rupana oge ningkat. Urang kocapkeun ieu carita teh dina hiji peuting, kirawan Cimas sareureuk kolot atawa jam 10 peuting. Harita Mudrapati keur diuk we sasoranganan di jero paguron. Mudrapati ngumbar lamunan ka tukang-tukang dina mangsa dirina aya di Pasir Candana, bebarengan jeung guruna Katut Luda Aji. Ras inget kena 2 batu gede di puncar Pasir Candana. Mudrapati nyadenge seuri, mun hayang ningkatkeun kakuatan, hiji-hijina cara kudu munjasmedi dina batu hideung di Pasir Candana. Tapi hal ieu teh teu gampang lantaran di Pasir Candana teh aya musuh bebuyutanana nyatana Luda Aji. Anu tangtung we lamun ampruk bakal anu ciwa. Iji-ijina cara ya sangkan kekuatan aing ngaronjat kudu datang ka Pasir Candana. Resikona aduh hareupan jeung si Raji. Dina naon anu penting aing geus usaha. Tungguan Raji, aing hayang adu ciwa cing anjeun. Sanggeus cumarita kitu jeung Mudrapati tenang tungsup ka kamarna, kebrug panto kamar teh ditutupkeun. Urang kocapkeun dina mangsa isuk-isuk, Mudrapati harita ngaguruan ka sakabeh murid-muridna. Delila oge geus karumpul. Pok Mudrapati. Dina poe ayeuna dewek arek miyang ngajugjug ka Pasir Candana. Dewek dek ningkatkeun kakuatan di tempat eta. Ilmu dewek can cukup euy pikeun ngelekeun si Aswina. Jeung di dewek teh boga musuh anu kudu dipodaran. Nyatana si Luda Aji. Si Godi curinghak ngadenge ngaran Luda Aji disebut-sebut ku Mudrapati. Eta mangkeluk teh musuh bebuyutan dewek anu cicingna di Pasir Candana. Jika nama dewek jeung Luda Aji bakal tarung tutumpuran di Pasir Candana. Sing saha anu meunang maka bakal cicing di Pasir Candana pikeun salilana. Didinya aya batu anu mibanda kesaktian anu luar biasa. Sing saha jalma cicing dina eta batu maka bakal sakti mandraguna. Aranjeun kabeh kudu milu pikeun nyaksian si Luda Aji paragat nyawana ku dewi. Pok si Godri anu teu tadi ateul hayang cumarita. Wonten kan gado? Si Luda Aji teh musuh bebuyutan kula oge teh. Lantaran geus meyahan ku kula. Kula kesel pisan hayang buru-buru modaran si Luda Aji. Kan guru. Cakak we Mudrapati teh syuri. Alus mun kitu mah urang satujuan. Sakahayang jeung sacita-cita. Hayu indit. Sangkan buru-buru tepi ka Pasir Candana. So, cing talapti, pakarang, jeung baju, mawalah, sasatea mah.
Lantaran orang tuh lamun unggul bakal cicing di ditu. Ayo, siapkan diri. Sararea harita narangtung. Sanggeus tarap timah beral we kabehna temiang. Cudung curilat curilat curilat. Salapan jalma harita teh lompatan ngagunakeun ilmu ngahambangkeun badan anu hebat. Urang tunda mun rapati, kiwari urang kocapkeun Luda Aji. Luda Aji dina waktu isuk harita teh geus kaluar deui ti padumukanana nyatana ti pasir candana. Dirina dek kedatangan tiap lembur sok bisi aya jalma jahat. Harita Luda Aji geus asup ka hiji lembur anu katelah lembur asem. Imah anu diduruku si Barko jeung dua baturna ayeuna mah geus aralus deui. Pangeusi lembur asem tentrem teu aya keributan. Dina waktu harita loba jalma anu ngarumpul. Seleuna Luda Aji teh ngadeukeutan lantaran panasaran. Pok saurang aya anu cumarita. Wara, pikeun sadaya. Sok peratoskeun dangukeun ku sadaya. Bisi salah paham, salah dengi. Aya laporan ke kula. Dua hal. Pokona mah ieu teh penting. Nyatana aya dua sayembara. Anu kahijina sayembara ti Basirot ti lembur jago. Anu isina kieu ya. Sing sajalma anu hasil menangkan dua pedang sakti terus dipasrahkeun ka Basirot maka bakal diberi hadiah anu gede, duit 1 juta rupiah jeung emas berlian sapeti. Ya urang beda teu kabita hadiahna oge gede pisan 1 juta rupiah jeung emas berlian sapeti. Anu kaduana sayembara tiba Omid. Sing saja manu sanggup ngembaran ka sakit anakna nu katelah Aswina maka bakal diberi hadiah. Hadiahna mun lalaki bakal dikawinkeun jeung Aswina, mun awewe bakal diangkat murid ku Aswina jeung Bah Omid. Bakal diberi jurus-jurus teu mimiti diajar we. Nyiapkeun diri ilmu dasar nepikeun ka beresna nepi ka jujungna jadi jawara. Rasa gitu bewara ti kula. Sararea harita teh kalecok camarita jeung pada baturna. Ngadingi bewara kitu Luda Aji rada kucewa oge ka Basirot. Basirot mangrupakeun jago kolot tapi masih kene we hayang ngawasa dunia kejawaraan. Luda Aji harita teh leumpang muru ka hiji warung. Di warung mah sok loba beja ngeunaan hiji lembur atawa jalma jahat. Luda Aji ngajengok lantaran loba jalma mendingan kimung, mendingan riung. Hese pikeun asup. Eta jalma anu keur ngariung teh dek ikhtiar ngubaran Aswina. Ya, meureun husugan we bisa hasil ngubaran Aswina, menang hadiahna nyatana bisa dikawinkeun jeung Aswina. Ok, Luda Aji hari teh tumanya ka hiji jalma anu aya di gigeureun katuhuna. Punten Mamang, rupiah teh nuju aya acara naon? Meni seueur jalmi kieu ye. Oh, ieu teh nuju ikhtiar bade nyageurkeun ka sakitna Nyi Aswina. Jenten sayembara anu bieu teh diobrol-obrolkeun bieu teh dari ieu dah bumina Aswina teh ieu itu Jang. Oh, mohon. Kula teh nami apa yeuna ka dieu. Duh, di dieu pemina Aswina teh. Sakit naon gitu aja teh Mamang. Saur Bah Omid mah ramana Nyi Aswina. Dua sampeana sedang dua penanganan nanti tetiasa gerak. Ya meureun sebatkeun we rumpul meureun itu Jang. Terus berobat ke itu ka dieu we tetep tu acan damang. Sababna kunaon eta teh Mamang? Kumaha Jang? Sababna kunaon? Oh, barkawi sababna mah tarung jeung hiji jalma anu katelah Mudapati. Ilmuna hebat, kesaktianna ge hebat jeung ni eta jalma teh moal pedang.
Gebog Luda Aji hari tengah rejag. Tetela Aswina teh tarung jeung Murapati. Sabanana tarung Aswina jadi lumpuh. Ada anu unggul saha memang Aswina atau Murapati? Saur bawa main mah Aswina nu unggul. Ngan jadi aneh jang. Sabadana tarung badan Aswina jadi lulus gitu. Terus bae kapiuhan. Tilu dinten eta teh naon teh kapiuhanana teh jang. Karunya coba Omi jeung si emak, si Mawarung. Geus kitu ka dieu ikhtiar tapi teu cager-cager. Adina masalah ieu mah nya tah hese ngubaranana jang. Aduh, duka kumaha eta. Dan kapenah ya mudah-mudahan we atuh sainggalna aya nu tiasa ngubaran. Ku tanteh kitu. Ieu mah kedah enggal di ubaran mamang. Mun kedah enggal di ubaran jang. Luda Aji sebenarnya mah hayang asup kata imah, tapi loba jalma. Nya anu akhirna mah Luda Aji teh mutuskeun deuk kalamur anu sejen heula we. Dina hiji mangsa mah deuk datang di kadinya. Pikeun ngubaran atawa pikeun ningali kasakitna Aswina. Cenung curilat Luda Aji harita ninggalkeun eta patempatan. Waktu perantos Saepkom dangu. Insyaallah diteu anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-39. Semangga lujeng katun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.